Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, penak deui nya sareng Kang Arid Bentar dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda teh anu nyanak judul kamari teh dina seri ka-7 nyaeta nuju nyarioskeun Mang Kanta sareng Mbah Satar anu nuju tarung. Bekanya nya. Mangga supados henteu nyangkolong ti kana waktos ieu acara dongeng teh urang kawitan bae. Der Toh beung sobat kitu cek Mbah Satar bari ngasongkeun beheung. Atuh Mang Kanta diberek kitu mah euk Mang Kanta ngahembatkeun bedogna maneh ngahiung bangbaraan dibarengan ku tanaga anu kacida bedasna. Euk plek eta seseukeut bedog teh kena pisan kana beheung Mbah Satar. Tapi anu tadi teh estuning teu cecel teu boncel. Benar-benar Mbah Satar weduk. Benar-benar Mbah Satar kuat kulitna. Ulang Mang Kanta ngahuleng. Anu saterusna Mang Kanta teh mikir panjang. Cileng loncat manehna loncat ka kebona Mbah Satar. Pamikir Mang Kanta lamun manehna tarung di dinya di kebon manehna bisa-bisa beak sabab musuhna lain dianggap enteng. Mbah Satar bener-bener geus gagah sakti. Atuh Mbah Satar nempo musuhna lumpat teh meninya kakak disangkana yen Mang Kanta teh kabur. Reka mana sia teh Kanta, reka mana potong mabur kujung kitu jeung Mbah Satar bari jeleng Mbah Satar loncat ngudag Mang Kanta. Aing mah lain rek lompat Satar ya pantrangan keur ngaran si Kanta kudu lompat tina pangtarungan kitu cek Mang Kanta bari melak cangkeng. Lamun sia teu lompat rek naon atuh? Ya aing mah hayang dinu lega kagok dinu heureun mah kitu cek Mang Kanta bari melak cangkeng. Atuh Mbah Satar maneh nafsu teu kapikir ku maneh nama. Teu kapikir lamun tarung di kebona Mang Kanta pasti bakal ruksak. Ngahaja Mang Kanta teh loncat kadinya mancing dina ruksakna ge pasti anu bakal hancur nyaeta kebon Mbah Satar. Montong loba bacot sia kunyuk, loba alasan. Kitu cek Mbah Satar bari jeleng Mbah Satar loncat. Bedogna ngahiung bangbaraan maksudna rek narok sirah Mang Kanta. Mang Kanta teu kuku. Bedog anu sakitu cepet teh dipapag ku bedog manehna. Trang bedog diadu maneh ngaburi nyai. Ningali bedogna nyamos Mbah Satar sakila ulewitkeun bedogna ka handap ngababat suku Mang Kanta. Cikok menang 2 kali ngababat cacing katuhu. Tapi anger Mang Kanta ge waduh bedogna teu neurak kana kulit Mang Kanta. Penasaran kadinya
sakilat Mbah Satar narik bedogna anu saterusna nyawuk rek ngababat tak umangkanta teh digiwarkeun bedog teh mending ngahanca tak mangkanta yuk cebrut tapi keke mangkanta waduk teterak ku bedog Mbah Satar nyaho kitu kalaweng Mbah Satar ngalungkeun bedogna cek pikir da percuma cenah aing make bedoge ari teu neurak mah atuh mangkanta ge cara rese anu saterusna ngasupkeun bedogna kana sarangkana celang Mbah Satar loncat bareupna nyiuk bang baraan maksudna rek ngagedor gado mangkanta tapi mangkanta rikat ngagiwar los bareup Mbah Satar ngageblos ngakan angin dina kayan kitu ngan sakilat suku mangkanta ngababat suku Mbah Satar anu kuda-kudana pasengso yuk bro atuh teu misilek deui Mbah Satar awakna dibabat ngegebluk nambruk mending ngagedebut siga nangka asap atuh nu akhirna der mangkanta jeung Mbah Satar tarung bebeakan silih babuk silih kencet silih tonjok silih dagor duana pada kuat kesang geus merolok awak ngahegak omok Mbah Satar mah daka itu geus kolot sanajan kabantu ku ilmu ti siluman beurit nyaeta ti Patih Gandamanik awakna ngos-ngosan esang ngagarajag sawak-awak kitu deui mangkanta awakna geus baseuh ku kesang bari kitu teh mangkanta mikir kumaha cara ngarubuhkeun ieu mangkeluk kitu deui Mbah Satar ge mikir dina otakna kumaha sangkan bisa ngojoran mangkanta dina kayan kitu jelang mangkanta luncat masang kuda-kuda maksud manehna eueuh di jalan cek pikir mangkanta 1000 kali jelema kuat 1000 kali jelema gagah ku aing cenah lamun dipangkek mah pasti bakal ripuhun teu mikir 2 kali jelang mangkanta loncat nyawuk ngarontok anu saterusna mangkek beheung Mbah Satar gerok gep meni pageuh pisan anu saterusna ditarik ka handap tuh Mbah Satar teh meni roroesan panonna meni molotot letahna ngelel itu cek Mbah Satar bener di dieu 1000 kali jelema weduk 1000 kali jelema gagah ari dicokot kalemahanana mah eueuh gagah anger we ileg-ilegan sok usik sia Satar usik buktikeun kagagahan kesaktian sia teh kitu cek mangkanta bege tarik nyekekna Mbah Satar atuh pogo lain di kieu Mbah Satar ileg-ileganana main geus teu kuat letahna ngelel bener-bener serekan leungeun mangkanta lain di kieu tarikna bari jeung dina cekekanna teh pan mangkanta geus kabantu ku sababaraha mustika anu menang tarung tea gitu cek Mbah Satar ampun-ampunan bener si ampun moal deui lamun sia deui ku aing moal dilesotkeun tapi lamun sia bener-bener keukeuh jeung peuteukeun ku aing
kapaksa dipangkek bakal leuwih tarik. Kitu cek Mang Kanta. Kitu cek Basatar. Atuh anu saterusna Mang Kanta ngalepaskeun pangkekan leungeunna. Pro awak Basatar amru. Anona Burial buncelik bangetna sepa lain di kieu eungapna dicekek ku Mang Kanta. Sok rek kumaha enak Kanta, sok nyarita. Kitu cek Mang Kanta ngomong ka Basatar. Ampun Kanta, ampun. Kitu cek Basatar bari undur-unduran. Anu saterusna rada ngajauhan ka Mang Kanta. Atuh Mang Kanta anu saterusna nangtung tapi teu weleh we. Ari manehna mah waspada. Sabab cek pamikir Mang Kanta teu pati percaya cenah lamun nepikeun ka musuhna nyaeta Basatar ampun atawa babalik pikir. Keur kitu Bah Kanta mapatkeun pangematna nyaeta Kasiluman Beurit. Aduh Gusti Patih Ganda Manik, Gusti tulungan cim abdi, tulungan Gusti Patih nyuhunkeun tulungan bantos cicim abdi. Kitu cek Basatar. Beres ngomong kitu gelebu aya suara angin meni ngagelebu gede kacida ceng handaruan. Atuh Mang Kanta teh meni reuwas ngadenge suara angin. Nah yakin eta angin teh angin siluman anu dipuhit ku Basatar. Kakung selila tidinya di belah wetan rabul Beurit. Eta Beurit meuni loba kacida. Tur Beurit teh meuni gololode, komisna meuni jalatreng. Untuna sarareukeut, selina rancung, matana moncolong. Ngabrul malahan mah aya hiji Beurit anu kacida gedena nangtung. Padona leuwih hurung, komisna anu jaletreng, celina anu rancung, matana anu molotot. Si horeng eta teh Patih Ganda Manik nyaeta Siluman Beurit anu dipentatulung ku Basatar. Anu saterusna Beurit teh murudul dibarengan ku sleungitna eta sora. Eta Beurit anu sakitu lobana nyewuk nyerang ka Mang Kanta. Ngagulung cilung-cilung loncat. Atuh Mang Kanta teh meuni ripuh. Mang Kanta ripuh lain dikeuna dirempug ku sakitu loba pisan eta Beurit teh. Ari harita Patih Ganda Manik mah ngacigawe melak cangkeng merongkeun ka musuhna. Nepikeun ka pare anu Basatar beak diidek ku eta Beurit. Pare dempes dipake ngaliwatan Beurit palawija ancur kabehanana. Ari Mang Kanta harita ripuh lain dikeuna nakisan anu ngegel suku, anu ngegel ceuli, anu ngegel beheung, anu ngegel dada, anu ngegel tonggong. Beurit teh kacida lobana ngagulung ngarurug kada
Mangkanta. Mangkanta terus mundur, serepet. Mangkanta ngalugas bedogna. Hiuk hiuk hiuk. Bedog putbet. Nyacar eta beurit. Pogoe anu beunang mah atuh brut-brut. Beunang dicacar ku bedog Mangkanta. Getih meni curcor tina awak beurit. Tapi las eta beurit anu kababad ku bedog Mangkanta mah lus seles leungit mulang ka nagarana. Tapi lain beuki nyaeuti kan eta beurit teh. Malahan beurit teh beuki loba, wah beuki ngagulung. Atuh Mangkanta lain di kieu ripuh jeung riweuhna. Sigana lamun Mangkanta teu boga kakuatan, wah awakna geus ruksak tinggal tulang kaleng. Sigana mah awak Mangkanta kudu geus hancur dirarajet ku sakitu loba. Ku loba-lobana eta beurit. Tapi sanajan pada ngegelan boh suku ceuli beuheung kabeh sirah tonggong tapi angger. Mangkanta teu neurak digegel ku eta beurit. Tapi sanajan Mangkanta teu neurak digegel ku beurit ge ripuh lain di kieuna. Awakna bener-bener ripuh. Sampoyong ka ditu, sampoyong ka dieu. Bari pinuh dina awakna ku ratusan ribuan beurit anu ngagulung. Mangkanta bener-bener di dieu mah kaancam dina dirina. Geus sadar. Boa-boa cek Mangkanta, poe ayeuna aing paragat nyawa. Are basatar nampo musuhna direweg ku siluman beurit. Mane bungah kacida. Sigana mah cenah si Kanta paragat nyawana nepikeun ka ayeuna da moal kuat cenah ari ngalawan siluman beurit anu sakitu lobana mah. Mangkanta bener-bener leuleus awakna. Akhirna bro awak Mangkanta rubuh geus teu kuat nandangan serangan ti siluman beurit anu sakitu lobana. Tapi Mangkanta masih keneh sadar, masih keneh bisa nyarita. Tok Mangkanta ngagrendeng. Hei, Rahang Sakti, ieu kaula bantuan. Kaula diserang ku siluman beurit. Kaula teu sanggup nandanganana. Kitu cek Mangkanta. Harita beres ngomong kitu teu kanyahoan aya sora angin anu ngagelepuk. Sorana tarik mata keung malahan mah disusul ku sora kucing balaladu. Sora gelap sigarek turun hujan. Mata keung mata ketir. Adengena mata paur mata keung. Eta sora teh bener-bener pika keungeun. Teu kanyahoan bisa memehna. Bret hujan ngadak-ngadak gede. Hujan teh gede sika anu meunang ngicikeun. Arangan jeung eta teu kanyahoan datang abrulan sero anu kacida lobana. Eta abrulan sero ngasrek tur gelede anu saterusna nyerang ka siluman beurit. Barengan jeung eta las sora angin jeung sora gelap teh ngadak-ngadak laleungitan. Atuh harita teh deur perang campuh antara siluman beurit jeung siluman sero. Meni rame pang silih gegel silih babuk.
malahan maharita si Rahang Sakti anu ngomando terus. Si Rahang Sakti loncat nyamperkeun ka Patih Gandamani. Panona molotot moncorong, panona hurung kagebur, sihungna katempo meni bijil seukeut. Hok! Harita si Rahang Sakti ngagorowok. Hai, Patih Gandamani, ya, montong jeung dulungan aing. Ayo maju sia. Kitu cek si Rahang Sakti nangtang ka Patih Gandamani. Atuh ningali kitu mah Patih Gandamani lain dikieun nafsuna asa ditangtang, jelang loncat. Manehna loncat ka hareupeun si Rahang Sakti nyata siluman sero. Anu akhirna tarung. Si Rahang Sakti ngalawan Patih Gandamani. Hari sero ngalawan beurit, pogoe rame. Atuh kebon pare anu basatar beak ledug dipake tarung jogolan Patih. Sorana mata ketir, cing ciricit, cing garwak, cing gorowok. Loba pisan korban ti siluman beurit. Pogoe atuh da siluman beurit mah awakna ge sahandapeun sero. Cek paribasana mah sakali nekuk gerawak, sakali nekuk gerawak. Sedangkan siluman sero mah kudu dirempuk ku limaan. Atuh teu lila siluman beurit teh meuning ngasakoteap geus beak deui. Dihanca ku siluman sero. Usles hiji dua akhirna males laleungitan. Hari-harita si Rahang Sakti keur nyingareupan Patih Gandamani. Eok Patih Gandamani narajang. Bareupna ngahiung bangbaraan aksuna rek ngagedor sirah si Rahang Sakti. Tapi si Rahang Sakti teh siluman anu gagah sakti mandraguna anu boga jabatan di nagarana. Manehna teh disebutkeun hiji pamimpin di karajaan siluman sero. Ningali peureub Patih Gandamani ngasakilat ditewagep, anu saterusna digegel. Atuh Patih Gandamani mending ngagoak bari sakilat narik leungeunna. Dina kayan kitu si Rahang Sakti sakilat najongkeun sukuna. Heuk tapi silek deui keuna pisan kana gado Patih Gandamani. Patih Gandamani ngagoak awakna ngajarik jeung ka tukang. Dina kayan kitu ngasakilat si Rahang Sakti loncat awakna ngarontok Patih Gandamani. Gep penang pisan punukna. Pogoe atuh dina awak ge jauh melamelu sero jeung beurit ngan sagerawak. Beheung Patih Gandamani digegel satarikna. Atuh Patih Gandamani teh meuni kokociakan, kociak dengek. Punukna menikeun kajewol ku si Rahang Sakti anu sihungna jeung hutuna sarareukeut. Jeung kacida si Rahang Sakti huntuna ngandung racun jeung bau hanyir kacida. Napikeun ka digerawak awak si Patih Gandamani nyata siluman beurit terus dibutang banting digegewek bari pundukna henteu lesot. Diangkat dibebetkeun napikeun ka Patih Gandamani repuh lain dikieuna. Patih Gandamani kakuat nandangan kasaktian si Rahang Sakti. Si Rahang Sakti pamimpin siluman sero anu gagah. Lajeng
geus teu kaukur. Dina pangawakan ge lain tandingna ari beurit mah lain tanding sero. Pan geus sidik dina awakna ge hampir 5 nepikeun ka 6 tikleun tina awak siluman beurit. Cek kasarna mah lamun siluman beurit bisa ngagadean awak satikel, pasti siluman sero ge bisa naikkeun awakna satikel. Anu saterusna awak patih ganda manik dibubat babit dan diberi kesempatan terus disiksa. Anu akhirna las patih ganda manik paragat nyawana ku si Rahang Sakti. Anu akhirna las eta awak patih ganda manik ngaleungit mabur ka nagarana teu kuat ngalawanan siluman sero. Geus sidik kitu mah musuh-musuhna geus kalalabur. Si Rahang Sakti nyamperkeun ka Mangkanta cedok nyembah. Omah Gusti, aya mangkluk urang paragatkeun ngaranna si Hera. Kitu cek si Rahang Sakti. Oh, entong Rahang Sakti. Geus we keun. Ieu mah urusan si Tatar. Urusan kaula. Sok ayeuna mah geura mulang ka itu ka nagara. Sanika Gusti, hatur nuhun. Cedok. Si Rahang Sakti nyembah deui ka Mangkanta. Anu saterusna pasukan sero anu dipingpin ku si Rahang Sakti init ka nagara silumana dibarengan ku sora angin maninga gelebug. Barang anjing leungit teh wujudna siluman sero les sora angin teh kiles. Hari-hari tabah satar uleng we hampir terpercaya kana ditinggalianana. Taingan cenah cek pikirna si Santa gagah jeung boga kabeungharan si horeng munyung muja ka siluman sero. Padahal mah Mangkanta mah henteu munjung muja ka siluman sero. Aok Angkanta nyentak ka Basatar. Satar, kumaha geus kieu? Hah? Arek eling? Apa korek kumaha? Lamun sia moal eling kapaksa ku aing diparagatkeun nyawa di dieu. Kitu cek Mangkanta ngancam ka Basatar. Atuh Basatar teh geus ciut geus kitu mah. Manehna geus leuleus, geus moal bisa ngalawan deui ka Mangkanta. Dina ngalawan ge yah pasti paragat. Jeung ningali andelanana nyaeta siluman beurit geus eleh ku siluman sero. Pok Basatar nyarita semu ngomongna semu ngadeg-deg. Ampun Jong Kanta. Aduh, abah ulah dipaehan Jang. Abah betah kene hirup di dunya. Hampura abah salah abah ti mimiti. Kitu cek Basatar bari teu sidikna acong-acongan nyembah sieun dipaehan ku Mangkanta. Satar, ku dewek si laing dihampura, tapi lamun si laing sakali-kali deui nyawayahna. Dewek mau aya hampura, ku dewek si laing pasti diparagatkeun nyawa. Sabab si laing bakal ngaheurinan di dunya. Kitu cek Mangkanta. Padahal mah Mangkanta mah ngagebrag we eueuh pikiran manehna hayang nandasa sasama hirupna. Aduh, nuhun Jong Kanta, nuhun. Ujang tos ngahapunten ka abah. Kitu cek Basatar. Pikiran anak bungahan. Padahal pikiran Basatar ngagremet dina hatena. Keun siah cenah ku aing. Tapi manehna ayeuna mah geus ngarumasakeun eleh. Lamun maena ngalawan pasti bakal cilaka.
Sok Satar balik enam ka ditu. Lamun si laing teu balik wae kapaksa ku aing ayeuna di ruang kerepes. Kitu cek Mang Kanta. Atuh basarta teh nireuwaseun. Teu hararese manehna malikeun awakna berengbeng lompat. Lompat sakalampet mabur ka imahna. Sakabeh tanaga anu sesa dibeakeun para keur lompat. Atuh Mang Kanta meningah hehe ningali si Basatar musuna geus lompat. Anu saterusna Mang Kanta ngoloyong ka saungna gek diuk. Anu saterusna nyokot cai regot. Eta cai diinum meningalak-lek. Kasih dah halab-habna atuh tarung sakitu lilana. Nya ngalawan Basatar jaba dirempuk ku siluman berit. Teripuh kumaha atuh Mang Kanta teh. Ari-ari ta Basatar terus lumpat sakalampet. Manehna hayang geura nepi ka imahna. Paur cenah Mang Kanta nandasa ka manehanana. Harita Mang Kanta geus nepi ka imahna. Teu loba omong, eta panto ditubruk ku awakna. Euk, atuh panto teh rebah ditenggar ku awak Basatar. Ari Ambu Garmi menireuwas aya nu ngageblug. Sora anu ti bebet. Saha eta saha? Cek Ambu Garmi. Harita teh Ambu Garmi can sare malah mah keur gogoleran nungguan Basatar. Ambu, ya Abah, Ambu, Abah, tulungan Ambu. Kitu cek Basatar gogorowokan ka Ambu Garmi. Atuh Ambu Garmi tereuwaseun eta teh ngadenge sora Basatar. Ambu Garmi kuragiru nyamperkeun ka lawang panto aibreh teh ningali Basatar keur nambruk dina palupuh. Bari panto imah geus rujat tulakna ditenggar ku Basatar. Atuh Ambu Garmi teh menireuwaseun. Aya naon Bah? Aya naon ye? Aduh, eta awak meniruk sakitu. Kitu cek Ambu Garmi menireuwaseun ningali Basatar awakna meniruksak. Panjang lelakona. Ambu, Abah hayang nginum teu kuat. Nyokot cai Ambu. Nyokot cai. Kitu cek Basatar menta cai ka pamajikanana. Da bener. Manehna geus teu kuat. Ti korona asa garing ku sabab tadi tarung nu sakitu lilana. Ambu Garmi tetalangke gancang ka dapur. Nyokot teko jeung cangkirna. Anu saterusna Ambu Garmi nyician cai kana cangkir. Regot Basatar nginum malahan mah hampir beakana genep cangkirna. Hegak Basatar ngahegak narik napas panjangna. Aduh, Umi, Ambu, aduh, teu sangka si Kanta teh, Ambu, gagah sakti. Lain di kieuna jeung paingan si Kanta teh munjung muja ka siluman sero. Aduh, kitu cek Basatar. Atuh Ambu Garmi teh meningah huleng. Maksud Abah teh kumaha? Kuring mah teu ngarti Bah. Kitu cek Ambu Garmi teu ngartieun kana omongan Basatar. Atuh Basatar teu hararese derak-dak ngalalakonkeun kajadian anu tadi tumiba ka manehna. Teu mimiti manehna tarung nepikeun ka manehna eleh cek kasarna mah.
waktu sena eleh jeung waktu sena sep.